Murang kali anu gadu akhlak mulia, angge akhlak sae kanu jadi rama, sadaya parentah kedah diturutkeun, panyarekna sami kedah ditinggalkeun, ngupingkeun kana sadaya nasehatna, moal nitah salah nyarek nu benerna, suhunkeun ridho nu janten ibu rama, kumi damel perkara anu saena, sing tiasa ngajaga pamasihana, anggoan sareng alat tulis nu sejena, masantren sakola kudu sing benerna, kedah emut kana perjuanganana, ulah nyuhunkeun perkara nu hesena, rama anjeun teu kaduga keur meserna, ulah sok pasea sareng babaturan, adi lanceuk pasea mah teu ridoeun, suntangan upami bade angkatan, ngadoakeun aya dina kasehatan, sehat zahir batin, panjang yuswana, tetep iman Islam dugi kapupusna.